Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam, sareng parantos ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sami'tu lailatan usriya bi, saur Kanjeng Nabi, kaula kantos nguping sawaktos kaula diisrokeun. Nguping naon? Al-haqqa, nguping Allah, yaqulu sasauran. Saur Allah ka Kanjeng Nabi Muhammad sawaktos diisrokeun, ya Muhammadu, wahai Muhammad, mur parentahkeun ku anjeun ummataka umat anjeun, ayyukrimu, supaya ngamulyakeun umat araranjeun tiasa salasatan kana tilu golongan. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Kanjeng Nabi supaya semua umatna memuliakan 3 kelompok. Mana nu kahiji? Al-walidu, orang tua. Kedua, orang tua wajib ke orang dihormati. Nomor kedua, wal alimu, orang-orang alim, orang-orang anu paham ilmu syariat, maka orang wajib memuliakan ka jalma-jalma anu alim paham kana ilmu syariat sareng ngamalkeun kana ilmuna. Nu katilu, wa hamilal qur'ani, sareng urang oge sebagai umat Kanjeng Nabi diperintahkan untuk memuliakan jalma-jalma anu hafal kana Al-Qur'an, atawa jalma anu selalu membaca Al-Qur'an, atawa jalma anu selalu tadabbur Al-Qur'an sareng melaksanakan kana hukum-hukum Al-Qur'an. Jadi makna hamil di dia luas, bukan hanya sekedar hafal, tapi berikut jalma anu rajin membaca, rajin tadabur, atau komo ngamalkeun mah geus puguh tamah. Ku penting-pentingna urang ngamulyakeun katilu jalma ieu, sehingga Allah berpesan ka Kanjeng Nabi, ya Muhammad, wahai Muhammad, hadirhum, peringatkan umat-umat araranjeun, ingetkeun umat-umat araranjeun, min ayyuktibuhum, ulah sampai nyieun ambek, ulah sampai membuat marah ka orang tua, ka jalma alim sareng ka jalma anu hafal Al-Qur'an. Au yuhayyinuhum, atawa araranjeun ulah sampai ngehina ka orang tua, ka jalma alim sareng ka jalma anu hamilul Qur'an. Fa inna ghadabi, karena sanyanya saur Allah kemarahanku, yashtaddu, kaula bakal sangat marah, ala mayyukdibuhum, ka jalma-jalma anu menyakiti atau anu membenci atau anu membuat marah orang tua, alim sareng hamilul Qur'an. Ulah sampai orang membuat mereka marah. Ketika orang menyakiti mereka, berarti sarua jeung ngundang murka Allah subhanahu wa ta'ala. Mata ulah sampai coba-coba menyakiti orang tua, ulah sampai coba-coba menyakiti orang-orang soleh, ulah sampai coba-coba menyakiti orang anu hamilul Qur'an. Berarti ngamuliakeun orang tua, ngabahagiakeun jalma anu alim, ngambahagiakeun jalma-jalma anu selalu membaca Al-Qur'an, tadabbur Al-Qur'an dan menghafal Al-Qur'an, sarua jeung mengundang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Mata ulah coba-coba menyakiti mereka. Ya Muhammad, wahai Muhammad, ahlul Qur'ani, ari jalma-jalma anu ahli Al-Qur'an, ahli membaca Al-Qur'an, ahli menghafal Al-Qur'an,
ahli mentafsirkan Al-Quran dan ahli mengamalkan Al-Quran, hum, mereka semua ahli adalah keluargaku. Masya Allah. Ja'altuhum indakum, kaulah parantos ngajadikeun ahli-ahli Al-Quran di sisi anjeun di dunia ieu ikraman, sebagai penghormatan li ahliha ke penduduk dunia. Walaula kaunul Qur'ani mahfudhan fi sudurihim, dan seandainya Al-Quran tidak terpelihara, tidak terjaga dina hati jalma-jalma penghafal Al-Quran, lahalakatid dunia, maka pasti Allah bakal menghancurkan dunia ini. Masya Allah. Wa man 'alaiha, dan Allah bakal menghancurkan penduduk dunia ini. Masya Allah. Ialah kemuliaan penghafal Al-Quran, ialah kemuliaan jalma-jalma anu selalu membaca, mentadaburi dan mengamalkan Al-Quran, sehingga mereka dianggap sebagai penolak kehancuran di alam dunia ini. Maka selama di Indonesia masih kena aya penghafal Al-Quran, selama di rumah orang masih kena terdengar bacaan Al-Quran, insya Allah bakal jauh tina kerugian, bakal jauh tina kehancuran. Tapi lamun hiji imah, hiji kampung geus sepi tina ngaraji Al-Quran, geus teu harayang ngaji Al-Quran, Al-Quran hanya dijieun sebagai pajangan hungkul tina lemari, maka tunggu kehancuran anak eta kampung atau tunggu kehancuran anak eta keluarga. Nya kitu deui. Lamun ketika orang geus poho maca Al-Quran, geus teu hayang maca Al-Quran, ieu awas ulah sampai nungguan orang dihancurkeun heula ka Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Quran minimal atuh sapoe 2 ayat, 3 ayat, 4 ayat, 10 ayat. Anu bagus sapoe 200 ayat minimal. Ngan kadang-kadang zaman ayeuna masuk dibalik. Emang bener cek sinetron, dunia sudah terbalik. Ari budak dikusruk-kusruk di tang ngaji ku kolotna. Ari kolotna embung kana ngaji. Boloon eta kolot nu kitu. Paribasa, hayu sia gara ngaraji mumpung leutik keneh. Ari kolotna teu bisa ngaji dog wae. Embung belajar ka kiai, embung belajar ka ustad, padahal kolotna mah teh paeh. Sakedeung deui ge teh digotong ka kuburan, bakal dipenta pertanggungjawaban. Naon sia hirup di dunia sakitu lilana tapi teu bisa maca Al-Quran acan. Kunaon anjeun hirup di dunia diberi senang, diberi genah, tapi teu daek maca Al-Quran. Anu dipolototan ku anjeun dengan TV we TV, sinetron, beres sinetron berita, beres berita sekali berita, geus sagala lupa TV melulu. Ari Al-Quran mah kuat kabulukan tar dicabak-cabak. Naudzubillah min dzalik. Orang tua nitah ngaji ka anak bagus, mantep. Tapi ingat, orang tua ge harus lebih rajin ngaji maca Al-Quran. Sebab ari geus kolot mah moal lila deui ge urang digotong ka kuburan. Nya memang ari umur mah teu budak teu kolot maot dengan iman ningali dohir bae. Lamun geus kolot mah tinggal nungguan menit, tinggal nungguan detik. Orang kudu lebih rajin deui ngaji, tolab ilmu, kumpul jeung para ustad, para kiai di majelis taklim, merapat terus. Imakan kadang jelema ayeuna mah ari keur hirupna mah komo keur senang mah teu hayang ka masjid acan. Geus aya we nu paeh keluargana riweuh ka ahli masjid teh. Poe anu nya pangtahlilkeun 7 poe. Ai manehna keur hirup ka masjid tara lincak-lincak acan. Boloon deui bae eta jelema. Ieu loba jelema tibaralik zaman ayeuna. Kosna wajibkeun tahlilan daripada salat berjamaah. Tololna ka bina-bina eta jelema. Naudzubillah min dzalik. Ari tahlilan mah ti peuting ka 1 nepi ka peuting ka 7, dibelaan.
ajenting dengan duit kemana-mana, ajenting belaan nganjuk padahal mah ulah eta nepi ka hutang anjuk mah ngayakeun tahlil. Punten lain sim abdi anti tahlilan lain ngan ulah sok dibalik ari anu wajib ditinggalkeun, ari anu teu wajib dipaksa-paksakeun. Kan lieur jelema model kieu. Iyalah realitasna kebanyakan zaman ayeuna. Ieu mah anu kanyahoan ku sim kuring bae kitu. Ya mungkin aya wae jelema anu bener-bener ngalaksanakeun ibadah aya, ngan hampir kebanyakan kitu. Mentak kuring masuk sangeuk lamun dipanggil titah tahlilan, titah ngaji di anu maot, tapi keluargana taradaraikeun ka masjid paling sangeuk. Kecuali lamun kuliahna gede sok rada maksakeun. Komo nitah doang kuliah henteu tarayang aing mah. Tapi lamun anu maotna ahli masjid sok ka masjid entong boro dititah, teu dititah ge datang aing mah pasti. Lumatak wayahna yeuh bangkitkeun deui gerakan ka masjid berjamaah. Gerakan ngaji deui ayo urang bangkitkeun pikeun bekal urang balik ka alam akhirat. Ulah sampai urang mepohokeun atawa nganggap sepele kana ibadah. Naon si keuntunganana jalma-jalma anu selalu membaca Al-Qur'an teh? Ya Muhammad, wahai Muhammad, hamalatul Qur'ani, jalma-jalma anu ngafalkeun kana Al-Qur'an, anu hafal Al-Qur'an, anu selalu membacana, mentadaburina, la yu'adzabuna. Allah moal nyiksa ka jalma-jalma nu selalu membaca Al-Qur'an jeung nu ngapalkeun Al-Qur'an. Wala yuhasabuna jeung moal dihisab eta jalma-jalma teh yaumul kiamati di poe kiamat. Masyaallah langsung diasupkeun ka surga. Teu kudu hese capek moal dihisab, moal disiksa, langsung disenangkeun di yaumul kiamah teh. Lumatak wayahna sakumaha berat cobaan di alam dunia ieu. Al-Qur'an ulah sampai dijauhan. Baca unggal poe. Pirang bara atuh diapalkeun mah. Baca-baca we heula bari jeung tadabur Al-Qur'an. Masyaallah ya Rabb. Ini semua teh bukan untuk batur, lain yang batur, tapi yang orang-orang kene. Rek saha deui anu mikanyaah ka diri urang lamun lain urang coba. Iyalah janji Allah Subhanahu wa taala moal nyiksa ka jalma-jalma anu daek maca Al-Qur'an jeung moal dihisab di yaumul qiyamah. Ya Muhammad, wahai Muhammad, hamilul Qur'an, jalma-jalma anu selalu membaca Al-Qur'an, anu apal kana Al-Qur'an, idza mata ketika maut eta jalma teh tabki alaihi bakal nyengcerikan ka eta jalma sah samawati langit Allah bakal nyengcerikan ka eta jalma ahli Al-Qur'an wa ardi nya kitu deui bumi Allah bakal cerik nyengcerikan ka jalma ahli Al-Qur'an anu maut. Ketika bumi ngesedih nyengcerikan urang apa mungkin di jero kubur daek nyiksa urang ngagencet urang moal daekeun bumi oge. Ya Allah wa malaikati nya kitu deui para malaikat Allah kabeh nyengcerikan ka ahli Al-Qur'an. Termasuk Munkar Nakir. Ketika Munkar Nakir geus sedih ningali urang meninggalkan dunia, moal galak di jero kubur ge, moal nanya, "Ma imam muka moal geus nyahoeun jelema ieu mah rajin maca Al-Qur'an, apal Al-Qur'an geus nyahoeun saha imamna." Masyaallah. Dan kematian jalma-jalma nu ahli Al-Qur'an bukan hanya ditangisi oleh langit, bumi dan malaikat, tapi ya Muhammad, wahai Muhammad, innal jannata sanyanyana surga tashtaku eta selalu rindu ila salasatin katilu golongan jalma. Hiji anta rindu ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
surga selalu merindukan Rasulullah, wa sahibaika, dan selalu merindukan dua sahabat Rasulullah, nyata Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma, Sayyidina Abu Bakar sareng Sayyidina Umar, iyalah mendirindukeun ku surga. Nukatilu wa hamilil Quran, orang-orang anu hafal Al-Quran, anu rajin maca Al-Quran, tadabbur Al-Quran, termasuk jalma-jalma anu dirindukeun ku surgana Allah subhanahu wa ta'ala. Numatak sing hade urang ingetkeun ku urang kabehan ieu hadis, ieu keterangan. Ketika orang jauh jeung Al-Quran dalam arti teu hayang maca Al-Quran, berarti orang teh keur dijauhkeun tina surgana Allah. Dusta siapapun orang anu berkata rindu surga tapi teu hayang maca Al-Quran, bohong eta jalma ngomong rindu surga teh. Atawa jalma anu ngomong rindu kana surga, rindu hayang asup surga tapi teu daek maca Al-Quran, kerinduanana adalah kerinduan yang hampa, moal mungkin terlaksana. Tapi lamun aya jelema rajin maca Al-Quran geus teu ditanya rindu apa henteu ka surga, justru ieulah anu dirindukeun ku surgana Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan urang sadayana sing termasuk jalma-jalma anu dirindukeun ku surgana Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lamu bissawab.